Sampurasun salam bahagia kanggo sadaya wargi-wargi di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Langkung tipayun sadayana puji kagungan Gusti Nu Maha Suci Allahu Rabbul Ijati. Sinareng urang nyanggakeun sujud syukur ka Gusti Nu Maha Agung dina sagarupi kanikmatanana, sagarupi kaberkahanana, kutiasana urang ayeuna kumpul ngariungnya. Kanggo urang pengkajian bidang hyang pancar tunggal. Karesan urang keur manjing dina bulan Ramadan. Lamun bulan urang mah disebatna dieu teh bulan Setra. Dan disebut bulan Ramadan mah eta ti Arab. Nya, ari Sunda mah disebat bulanna teh bulan Setra. Karesan malemna teh disebat malam Raspati. Tah kitu. Janten poe Senin teh hatenapi disebut Raspati. Cek Arab bahasana bulan Ramadan nya. Cek bahasa urang atanapi cek urang Sunda atanapi Nusantara ieu bulanna teh disebut bulan Setra. Ngan dina bulan Ramadan ku urang ku sadayana hampir sadunya kaum muslim sinareng muslimat sok disebut bulan puasa. Padahal arti tadi puasa mah nyandak tina kecap upapasa. Di mana bahasa upapasa nyaeta ti bangsa Hindia. Numawi nyandakna dina bulan hiji Maret anu disebat bulan Pasa. Nya, jadi Maret teh disebat bulan Pasa. Ayana upapasa teh ti bangsa India. Dicanak kurang nu disabat puasa. Numawi teu aya dina Al-Qur'an disebatna tadi bulan Ramadan nya atanapi bulan puasa tapi aya ge saum. Dina surat Al-Baqarah ayat 183. Pan itu. Kutiba alaikumus siyam. Hartina geus tumiba geus datang dina waktu nyata saum. Mangka dihartikeun ku urang puasa. Padahal bahasa puasa mah nyandak nyaeta ti bangsa India tina kecap upapasa. Tah gitu nya dina ieu jujutan nana bulan. Sabab masing-masing ngagaduhan nami bulan. Masing-masing ngagaduhan nami poe. Antara tadi Saka, Masehi, Hijriyah. Sadayana masing-masing ngagaduhan nami bulan. Urang ti mana nyanak bulan Setra nyaeta ti Saka. Itu. Di mana Ramadan nyaeta ti Hijriyah. Matak di Arab aya bulan Ramadan. Tah kitu pangitanya dina arti ieu bulan. Namun urang sadar setiap hiji kepercayaan, setiap anu kurang diagem berarti wajib nebus kana eta ageman.
dina agama Islam aya nu disebut tata cara hiji kawajiban nyaeta ngajalankeun urang suatu puasa sabulan penuh. Nah gitu. Padahal kade urang salaku agama Islam nya salaku urang muslim tong somong aya bulan puasa. Muji syukur di agama Islam mah puasana ngan 30 dinten atau napi sabulan. Di batur mah aya anu puasa teh 40 dinten. Nya sadaya dina agama pasti aya nu disebut ritualna atau napi disebut puasa. Tah kitunya. Hartos tujuan puasa kumaha? Cobi tujuan puasa. Cik, ada deh. Ki bade tumaros teh. Mohon. Ari makna inti sari puasa teh naon? Oh, inti sari puasa. Sabab kieu. Inti sari patina puasa. Jang tujuanana pikeun urang tadi bisa Idul Fitri. Ari Idul Fitri teh kade sanes nu disebut lebaran. Da eta mah hari raya. Ngarayakeun. Ngan lamun tadi urang tadi disebut kembali na Id kembali Fitri supaya urang kembali deui kana fitrahna. Fitrahna naon? Fitrahna salaku manusia. Hartina kudu kembali deui kana jati dirina. Nu dibarengan jeung kasadaran, dibarengan jeung katumarimaan nya. Yen jati diri urang teh di mana urang mana. Kitu tah ki Ustad. Ya. Janten ulah nyangka yen tadi nu disebat puasa teh pikeun urang nebus tina dosa. Punten, da ieu mah versi aki. Nu karasa, nu kaalaman, anu kapaham. Nya. Sabab dina surat Al-Baqarah dina 183 yen tadi tina puasa hasilna urang puasa 30 dinten atanapi disebut sabulan nya. Tujuanana naon? La'allakum tattaqun. Supaya jadi jalma anu takwa, jadi manusia anu takwa. Ari harti ieu takwa teh nya eta nu disebut tadi katumarimaan. Narima urang ngajalankeun parentah anu hade, urang tumarima nya nunda teu migawe pagawean anu goreng. Hartina nu matak nyilakakeun kana kapribadian urang nyarira. Nu kadua supaya urang tadi ngarasakeun yen salila urang 11 bulan mangeran teh kumaula ngan sakadar kana jasmani. Tuluy kurang diusiannya, tuluy sagala diasupkeun. Tah dina urang tadi waktuna ayeuna ngalatih kapribadian urang lain ngan sakadar ngajalankeun kawajiban. Da teu aya dina surat Al-Baqarah ayat 183 lamun bahasa Qur'anna eta kutiba diartikeun wajib. Da kutiba mah katangtuhan. Ya. Mangka didinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba hei manusia anu iman. Cik ari manusia eta sagolongan atawa keseluruhan? Sagolongan maksud. Sagolongan. Berarti ieu parentah teh ngan sakadar jang kaum muslim.
Apan dinya ge ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia. Ari manusia keseluruhan tawasa golongan. Jadi manusia mah keseluruhan. Nah, hari bangsa batur domba gitu. Laras Ustaz. Iya. Nah, hari bangsa batur hayam gitu. Oh, gitu. Non muslim. Ya. Jadi ieu parentah tina kitab Al-Qur'an teh jang sakabeh anu mana manusana nya eta anu iman. Eta beda nama. Kartos Ustaz. Ya. Lamun urang tadi rumasa yen urang teh iman, tapi kade imana lain sakadar ucapan. Hiji, iman teh al imanu tasdikun biqolbu. Ya. Iman teh dibenerkeun ku kolbu. Hate narima. Teu, hartina urang kudu marifat heula. Kudu cicing dina makomna kamartabatan anu disabat martabatna makom marifat. Itu. Anu atos dipasikeun nya. Itu. Tah mangka tadi urang aya katangtuan nu disebut saum. Kade, saum di dieu lain nganu arti puasa. Cek aki mah, tapi pangapunten upami lepat. Nya, da ieu mah penafsiran namina. Artina saum pengamalan. Biasa disebat tadi ritual atau napi spiritual. Jadi pengamalan anu tangtu. Hartina anu hidup masing-masing geus dipaparinan cara. Ramadan cek bahasa Sunda mah kasana lamun ramo keur ngadon. Kartos. Lamun ramo keur ngadon pan eta teh pengamalan anu ditangtukeun nya. Pengamalan hiji ritual pikeun urang tadi supaya spiritual bangkit kasadaran, bangkit urang keyakinan jeung katumarimaan, mangka nerapkeun disebut ramo ngadon cek bahasa siloka kade ieu mah nya. Ramo keur ngadon mangka di dinya hiji katangtuan urang keur menghadap nya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan jang urang mah lain sabulan. Tiap bulan, tiap poe kudu Ramadan. Kartos. Itu bahasa Ramadan mah. Namun upami tadi nyanda dina cara masing-masing agama anu tergantung kaumna, di dia masing-masing aya carana. Urang Katolik nya anu aya di Donggala eta 40 dinten puasana. Di Bali lamun bade hari nyepi eta 40 dinten. Kekiat 40 dinten 7 dinten 7 wengi. Kekiat 7 dinten 7 wengi, 3 dinten 3 wengi. Kekiat 3 dinten 3 wengi sapoe peuting. Teh, berarti leuwih di batur mah ngajalankeun puasana. Nya. Barijeng lain nganu harti tuang subuh buka magrib. Aya nu nganggo ti jam 12 buka magrib. Itu tah jadi nu leuwih berat mah ti batur. Ti dulur-dulur urang. Matak tong sombong hidup jadi agama Islam. Nya, nu disebut kaum muslim ngajalankeun puasa. Komo urang bari jeung ngageunggeureukkeun kanu tara puasa mah. Rasa maneh urang keur puasa. Ningali kanu keur barang tuang di warung di talapungan. Pedah urang keur puasa, maknya nu puasa kitu. Batur tara gujud lamun keur puasa.
Ya, terus deh. Sugan kagoda da geus boga hiji prinsip. Jadi lamun urang ngajalankeun puasa mah lain hayang diajenan ku batur. Terus deh. Tapi urang puasa mah mun bisa batur ulah nyahoeun. Yen urang teh keur puasa. Sabab puasa mah urusan tentang diri urang. Itu tah lamun cek pemahaman aku. Kartos. Dah numawi dina inti sari pikeun puasa teh nya eta urang ngajalankeun spiritual supaya aya dinu kasadaran, supaya ngabentuk la'an lakum tattaqun, supaya jadi manusia anu bertakwa. Hartina jadi manusia anu bertakwa teh nya eta anu tumarima jeung narimakeun kana parentahna anu hade jeung nunda atanapi urang tadi ngajauhan kana parentah anu goreng. Hiji parentah nu alus anu datangna tina hate nurani pan ngabingbing kana kaalusan eta mah nya ari parentah anu goreng nya eta tina pikiran jeung nafsu. Matak artina puasa teh ngosongkeun urang tadi pikiran hawa nafsu anu matak jadi goreng. Ulah kabitaan urang ku cara batur, ulah hayang kana hak batur, ulah nyokot hak batur, ulah dengki ka batur, nya ulah mencaci maki urang ka batur, ulah ngagorengkeun ka batur. Teh eta hartina urang bisa ngamalkeun puasa. Kakara nu disebut Idul Fitri, kembali kana jati diri anu sayakti. Tah ieu ceuk pamahaman ti aki. Lamun bercerita tentang aturan agama nu aya dina kitab lain deui. Nya, kitu tah. Lain deui berbicara tentang dina kitab mah. Nurutkeun tadi teh penafsiran. Mata kade aya dalil. Matak cing paham dalil teh dasar liang ilmu di mana sumberna ilmu. Nah tina beja, tina carita, tina riwayat. Itu sedikeun ayeuna pan loba anu tina hanya bejanya, tina riwayat teh hantemukaan. Itu. Kadua firman, ari hartina firman teh pikiran manusia. Lain pikiran jelema. Ari pikiran jelema mah ngabibita jeung nyingsieunan surga jeung neraka ganjaranna di aritu. Tah eta pikiran jelema, ibadahna ka Allah teh ditukeur balikeun. Artos teh tanpa aya kaikhlasan jeung kadedoanana. Ari pikiran manusia mah tadi berpikirna ngajalankeun urang puasa, hiji teu hayang katingali ku batur, kadua teu cegikan ka batur, mangsa bodoh dan geus moal kabita. Artos teh geus moal ayeuna ki ustad nyarek muka warung ti beurang peda bulan puasa. Tuluy diawut-awut. Lain kitu carana, bere tah bekel nu boga warung teh sabulaneun. Lamun jadi ormas ki ade tah jang sabulaneun tutup ieu warung. Lain kudu murang maring, eta goreng patut ngaranna ngerakeun dina agama Islam kitu. Kade tah ruksakna teh kudu kana ditu tah. Artos, punten nya, punten. Urang kudu ngangkat harkat derajat martabatna ageman urang nyarira disebut agama Islam. Lain diruksaku Kristen, lain diruksaku Buddha, lain diruksaku Hindu, ku agama Islam sorangan nu ngaku. Kitu eta. Naon sababna? Heuh dengan sakadar nahan lapar jeung haus. Eta tah. Tak kadenya hidup sakabeh lamun ngajalankeun puasa ulah cegikan jeung ulah hayang geuteuli ku batur lah. Ya, kitu tah. Aki mah negaskeun kudu puasa, empek eta mah. Kitu tah. Jadi inti saripatina puasa teh urang supaya bisa ngendalikeun hawa nafsu, supaya ki ade kiamat jadi pejabat ulah korupsi, jadi pejabat ulah jadi penjahat, jadi aparat ulah kaparat. Ya, jadi rakyat kudu tentrem. Tah eta maksud tujuanna teh.
ulah tiap tahun balik deui ari sifat tabiat anger keneh nya carekeun jeung ngaruksak tah eta nu kitu anu teu balik ngajalankeun puasana teh nya jadi can kahartieun tah sakitu heula dina obrolannya pangapunten da ieu mah pemahaman aki nu karasa anu karaba anu kaalaman di alaman teh kitu nya sabab aki geus teu berdominan kana katerangan kitab-kitab ayeuna mah nya naon kitab buloh anu kurang dipango tah sakitunya hapunten dina ieu katerangan dina penemedaran dina arti intisari puasa jadi urang puasa teh pikeun bisa ngendalikeun sifat hawa nafsu sifatna jelema anu kasetanan kajurigan kabutahejoan ari kasetanan pagaweanana Allahu Akbar bari meureup itu ari anu kajurigan nu bagrebig pagaweanna jumrat-jamret itu katanya itu ada bahasana ari kahewanan gitu lolobana gorogotan matak negara ruksak kunaon tak kitu ku sarato teh puasa-puasa nya itu ngajalankeun rukun Islam nu 5 dijalankeun ari sifat jeung watak kahewanan kadituna sarakah jeung ngaruksak hapunten dah ieu mah hapunten nya bubuhanna anak didik ulah kana ditu tah sanes jang kabatur kade ieu mah jang urang supaya aya dinu sadaran sakitu sampurasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.